Perlayana salah seorang rejek mania dikoroyok ku bobotoh telepas tina garihalna barudak ayeuna dina ngaluarkeun kecap. Disebut bae kekerasan verbal, huak haok. Malah teu saeutik di antara urang anu ngucapkeun Allahu Akbar kalawan ngagoak. Kalimah tauhid anu sakuduna dikedalkeun kalawan handap asor, tawadu jeung ajrih, antukna diucapkeun ku ngeupulkeun leungeun dibarengan ku panon burial buncelik. Tug nepi ka taun 80-an katompernakeun anu disebut kulawarga masih nyekel pageuh warisan karuhun. Kumaha cara ngatik barudak dina ngomong. Ngucapkeun kalimah kasar kasaluhureun, komo kakolot sok langsung dicawad. Teu kengeng nyerios kitu, isin ku batur. Da bener atuh, budak anu ngucapkeun bagong bae bisa diitung ku ramo leungeun. Eta oge diucapkeun nalika aya kakeheul ka baturna. Kiwari kecap-kecap garihal geus jadi budaya jeung kabiasaan sapopoe. Anjing, babi, jeung bagong geus jadi tanda baca titik jeung koma keur mungkas ucapan. Geus hampang diucapkeun sabari eueuh panyawad tilu jadi kolot. Budak umuran 4 tahun oge ayeuna mah geus tapis pisan ngucapkeun kecap-kecap garihal anu disebut. Tina kekerasan verbal ieu mawa pangaruh anu rongkah kana kekerasan aktual. Jalma antukna ngalaman disentisisasi, leungit rasa norma asusila pedah geus baal kumin ngadenge kecap-kecap garihal. Jalma oge geus teu paur deui nenjong ngocorna getih sasama kusabab baal jeung geus biasa nyaksian hal-hal kitu dina TV jeung medsos.